anti bedog kumaha cik nyuhunkeun tah kangge memperluasnya atau memperkuat badan kangge jagaan jaga diri. sebenarnya mah ya memang ide abah mah meureun bermanfaat eta teh anti bedog teh mah yang di Mang Udo mah, tapi hari urang mah kurang pati nyetel teh eta budaknya hayang jajan hayang es krim ceurik mah cek urang teh yeuh bapak teu teurak di kadek da budak urang eta teu repeh aya dibere duit 10.000 trepeh cinta mending keneh ganti we gitu dengan duit gitu. Gajian halimunan puasa tak saya sebulan gajian halimunan memang disetelkeun lamun urang dipegat ku polisi mah halus lolos ketika deuleun pas kamari ngilu tahlil dibaca ajian eta ketika deuleun teu dibere berkat sanes ieu Pak Ustadznya abdi teh bade tumaros tos nami abdi teh ngajomblo hoyong gaduh picarogeun hari aja kawin seberapa kali tadi nak? tos 3 kali Ka hiji ka kepala KUA oh kita kumaha cerai maot maot nya nu kedua sami abdi teh nikah ka kepala desa Oh, kita sami kumaha? deui maot astagfirullah katilu ka tukang kiridit kumaha ta cerai maot deui bae kitu astagfirullah tah kinten-kintenna kapayuna aya pijodoheun deui teh kanggo abdi udah meureun nu ka opat oge mikir jadinya Opat modar dewa. jadi sanajan boga kesalahan orang ke pemajikan tong sok bebeja sabab sing salah tanggap sabab pernah baheula aya nu geus karolot meureun calurhat salaki jeung pamajikan cek bapak kolot cek bapana teh cek aki-akina teh mak cenah teuing da urang geus kolot urang curhat cenah kajeun meureun da geus kolot mah saling hampura bapak teh cenah baheula pernah salingkuh cek mana teh nya ka saha ka tukang lotek cek mana teh kajeun da urang geus kolot lah aya mah tinggal nguruskeun jeung bekal paeh wae tapi hampura emak oge pernah salingkuh nah ieu permasalahan mah di dieu mimiti naik nama tadi tanya nya ka saha duka ka saha kasana mah da sering kan tiap abdi salingkuh cenah tiap abdi salingkuh sok nunda batu dina kalengkongguan kalengkongguan kan badak cek akina teh nyajung sok cenah kalengkongguan aya di bawah temen geus mucung diusir ku si emak teh teu dibere harta benda jung indit ngan dibere kuda wae ngan dibere kuda wae ku si emak teh meureun aing tempat nyuhan ka mana aing pas harita teh aya meureun lomba balap kuda ngiluan eta aki-aki teh teuing lah aing cenah lah-lahan wae meunang syukur teu kajeun nah kurs persiapan rek lumpat hari kuda nu batur geus ngeblecir lumpat nu manehna cicing wae cek manehna ieu kunaon kuda cenah cicing wae inget manehna misalkan balsem geliga di balseman eta kanjut kuda teh Ci Ngajar teh geus di balseman eta kuda ngadadak lebesak lumpat lan poho eta si aki-akina can naek ketinggalan. tinggalin eta aki-aki kumaha ya kuda aing geus lompat cenah aing cicing wae ingat nih ka balsem geliga kanjut aing cenah di balseman deui sir lompat deui tarik